Aya hiji raja boga anak hiji awewe hijina eta awewe teh gulis ngan dina genep bulan ieu manehna teh geringan kumaha be nu geringan leumpang nage loyo hulang-hulang nage beda pelong nage kosong hese dahar pokona teu gairah bae eta kahirupanana si anak raja teh nu matak bapana sensitif guat-guat neangan tabib Seremen tabib datang didatangkeun ti mana-mana pokona tabib teh remen bae datangna teh kadinya nu namaan niat namaan da tadi tamaan teu cager bae eta budak raja teh ngadongeng daging Gus dukun mah, Gus tabib mah, Gus wah pokona mah anu lobana tabib we. Ngan raja teh bingung. Kumaha atuh ieu nya? Ditamaan ka dieu teu cager, ditamaan ku tabib ieu teu cager. Aduh. Bahaya ieu. Nganeangan we tabib deui teu bosen ieu ta rajana da ngaranna ka anak ieu atuh nyaah hiji-hijina coba geulis coba awewe neangan we tabib ti Cina teh atuh tabibna teh cerdas pinter pokona mah Cina malah dina sagala bidang we ieu terutama dibilang tabib ieu nganeangan we tabib Matak cek tabib teh kieu tabib Cina teh raja ieu mah kudu neangan pisalakieunnana kudu dikawinkeun jeung anu manehna bogoh pokona mah anu dedeg perkasa nu bulu tilu kasep terutama kasep gagah heuras badag nyogok oh gitu nu matak teu lila si raja teh neangan ngayakeun sayembara pengumuman si patihna teh rakyatku berkumpullah kalian untuk persuntingan pemilihan jodoh antara anak raja sama rakyat gitu bang siapa saja budak kolot lalaki awewe nini aki-aki pokoknya sok miluan sandiwa sayembara lalaki hungkul mah lalaki hungkul da mah anak awewe bahaya atuh tah mana eta mah dina harihana mangih we nu bener-bener kasep gagah berani wah pokona mah cek raja cek si tabib eta periksa kabeh sing detail kana liang pori-porina oge periksa angot pampung caruyna mah pokona mah ulah anu aya leuleus sing heuras motak diperiksa kabeh heueuh tah aya nu sempurna gagah perkasa mandraguna dideungeun bae wah nu mata disodorkeun bae ka anak raja eta langsung dikawinkeun pesta itu teh tah tas kawin teh teu kaluar imah ngan di kamar bae 3 poe 3 peuting teu kaluar luar imah teu kaburuan teu ka mana-mana ngan di jero kamar bae salama 3 poe 3 peuting bahkan meureun leuwih 3 poe 3 peuting we lah ngan geus ka 4 poe ka 5 poena mah hana kaluar bari belenyeh seri-seri anu lebar henteu geuning lah
anak raja teh ya. Keong, belenyeh. Belenyeh keom, bet aya ka dapur. Belenyeh. Seserian. Terus diintip ku bapana teh. Diintip heula nya. Diintip ku bapana. Ih, geuning si Neng. Bet surah seuri kitu euy coba bulannya beleneh. Mang Bunga euy seuri-seuri sorangan kitu. Nyanyian, pokoknya ngadurirang we. Duraring. Mana teh bener-bener pokoknya mah surah seuri bahagia bae. Ari cek bapana teh. Bahkan ditanya, "Neng, damang ayeuna mah teu nemalan ieu?" Belenyeh seuri. Belenyeh. Ari cek bapana teh kieu. Oh. Hayang dikawinkeun. Hayang kawin. Oh, apal ayeuna mah. Jadi meureun mah lamun bangsa budak-budak nu teh kudu dikawinkeun nya. Pokoknya kudu dikawinkeun we anak parawan mah. Ulah sangting neangan Habib hubah Habib lah. Pokoknya kawinkeun we. Geuning eta ge geuning cager. Mane kaluar ti kamar teh bulanyah belenyeh. Mane sumringah. Oh, heueuh. Obat nama horeng dikawinkeun. Kitu tah. Heueuh. Pinter oge eta tabib Cina euy. Sakitu mah lah biang ngarageuna tabib lah. Nangan heueuh.